tadi dia. Ya ku bodoh-bodoh teuing. Sekolah ongko dia tapi na buku karosong kieu. Non dia sekolahan diajar apa henteu? Kan? Kan mak, Dia dia di sekolahan diajar apa henteu sih? Dia karosong kabeh kieu bukuna. atuh diajar mak, amun teu diajar ge jeung naon aing sakola. Atuh kapan sih ieu kosong kabeh buku? Atuh pan mak guru nulis dina bor kuaing diturutan ditulis dina buku. Terus ku guru dihapus dina bor, teu kuaing dina buku dihapus deui mak. Ku boloon. Atuh lamun teu dihapus mah ku guru dia di nabor. Nu kumaha guru nulis antarna deui. Atuh pan cik guru cenah turutan, cenah teu kuaing diturutan ditulis dina buku. Terus ku guru dihapus teu kuaing dihapus deui. Hayu, ku boloon deui ya. Atuh tem, anu ditulis ku dia dina buku mah dihapus deui. Ditok-trok dia ku aing. Teu aing mah kumaha guru pan mak. Jadi ya PR dia tah. Bila dikerjakeun dia tah pesenan pan kudu dikumpulkeun. Alah mah PR nu kitu ieu gampang. PR na ge tita eta non tilawan anu endogan cenah mah atuh eta mah pelajaran SD jing. Masa disaruakeun juga SD, pernah geus SMA mak. Coba geura dia naon satu nosok endogan. Ayam, bebek, asin. Naon dia satu nu asin belegug. Atuh eta pan mah aya endog hayam, endog bebek, endog asin. Eta nu sok dijualan ku BM. Belegug. Turunan sasi dia bebelon-belon teuing. Haji dia naon tah? Di tengah gambar ongko dia kosong keneh bae. Atuh kumaha mak aing di tengah gambar keindahan alam mak. Atuh kumaha gambarna? Ya saking indahna ieu alam aing teu bisa ngagambarkeun. Astagfirullah utem liar aing kana dia. Geus mah jadi atuh cabutan awi tuh, cabutan takut tuh. Dia kawin aku ini pakai nyangu dia pakuna kumpulkan. Ih aing, cabutan kunaon? Hutang utem. Namun awak hutang minjem ke ambu kan itu, anjar barak heula. Oh. Aing mah karak nyaho nyabutan paku pakai kutang. Lah aing turutin balah daripada aing cari kanan. Bu. Enak dia gagarakan bae dia. Tah minjem kutang ku emak. Tuh di jero. Bu, gimana bu? Tuh dia di lemari di dapur dia ulah gogorokan bae. Nyawa yang keur nyadutan jukut. Ih aing nyundin kutang ge di lemari dapur. Ayo tem, lamun eueuh tadi kamar urut aing masang hordeng. Oh, berarti di lemari kamarnya bu. Oh eta, tong bae ku dia. Oh iya ya bu, aya kutangna bisa gede ieu, sagede abrag. Ayo tem. Ayam bu, geus nyauten dek balik. Oh nu ada dia. Jeung naon saya teh minjem tang kana aing ya? Jeung nyadutan naon meureun? Ih, tangna malah dibawa ku Sutem deui. Punggu aing nek nyadutan kawat di kanang kotok. Aduh, sugan linggis belah. Ai, jeta tange keneh. Lain tadi Sutem minjem. Aduh, kudu diantarkeun eta moal endah saya tadi cek kanan ku indungna. Sakalian aing nek menta bawang kasih madun. Tem. Naon dia teh mau kutang? Tah nyabut paku kumaha aing id. Coba geus dia eta. Kumaha carana nyabut paku pakai kutang? Ih, dia mah ku bodoh. Atuh, dibelit-belit gitu tah. Aju ditarik gitu bae gitu nyaho. Kumaha dia bae lah. Aju tah kutang saha? Kutang ambu aing. Emang dia teh boga kutang? Atuh bogaeun id. Tapi teu nyawa aing, geus lain nyabutan paku. Oh, terus. Aneh aing, karak neuleuh aing nyebut paku pakai kutang. Yang kucing aing dan. Non dia. Halus gede anggora turunan luar negeri dia pin. Komo dan nu aing mah bagus jan saturunanna. Halus anu aing lah. Di bejaan anu aing. Nu aing emang nu dia turunan naon? Turunan ucing dan nu aing mah. Iya tuh kabeh turunan ucing dia beugeut. Alah aing. Dia nyaho teu satwa nu paling pang sehat-sehatna.
Nyaho aing ge. Oh, non. Satu sehat, 5 sempurna. Salah anjir. Oh. Satu-satu aku sayang ibu. Satu-satu eta mah. Kumaksakin amat dia. Atuh satu naon, Pin? Atuh belalang jeung kupu-kupu. Ih, pan si macam kupu-kupu. Emang kunaon, Pin? Atuh kan belalang jeung kupu-kupu siang makan nasi, kalau malam minum susu. Lagu dia eta mah, Pin. Yo dianya. Makanan naon nu bolong tengahna? Karak nu kitu Said. Heuh, naon? Donat lah. Laju anak naon nu bolong tengahna? Anak naon dia? Anak kotok lain. Dah, bodoh kene dia nu kitu ge. Anak donat atuh. Aing cuma balik ngobrol jeung dia mah geus lah aing balik. Hujan dia balikan. Balikan aing. Kena sloba aja barang kali ya. Dek ngejo aing geus asar. Sutem sugan geus anggeus ngabutan pakuna. Ih, nyak WC, nyebut paku kukutang. Sobek imah. Mais datang di be. Anggeus canteng ngabutan pakuna dek ngejo soluna. Kumang dek anggeus teh mak, mana ku gati make kutang mah. Hese kumaha utem tinggal dijepit ditarik gitu ge ku bodoh dia mah. Hese mak, kumaha bae tarik pakuna. Udah rajit gede lo kutang ambu aing. Ini ulin belah aing main gambaran. Nah, ini ulin banyak. Ku bodoh tadi ya, ente sekolah ente gagawe nu kitu doang. Ngesotkeun dia ke aing nyabutan tadinya lah. Gak dibuka anak hiji ya. Oh, tak koe geus disotke di dinya. Aing main gambaran dek ulin. Itu aing aman kabur eta. Coba lang teu kabur. Orang aing ilu eta digebugan. Ih, eta si Apin lain ya. Jasa eta ngomong sorangan bae. Apin. Pin. Naon sih dia boborotoan bae? Pin, kan aing kuari mah nontonan film bae. Cuman judulnya bahasa Inggris. Dia bisa teu bahasa Sundakeun. Karak bahasa Inggris, bahasa Cina ge bisa aing mah. Wih, gagah dia. Coba ya bahasa Sundakeun. Setting pripet Aryan. Eta mah nulungan si Rian. Oh, terus Ari enemy and the naon? Enemy and the musuh ngajedogna pagar. Wih, hebat. Terus lamun daihan naon? Teu pae-pae. Daihan 2. Can pae keneh. Ih, keren. Terus lamun daihan 3 with epege naon? Nyaan euy, hese eta paehna. Ih, hebat dia nya bisa bahasa Inggris. Wih, aing teh ya, gagah kan? Masa Allah bae nya ku bodoh tadi ya. Aing, hari iya kutang saha ngagoler di dieu. Hari tang mah mana? Madon. Naon, Bu? Iya tadi sudah minjem tang ongkoh. Tadi bawa ku seta. Panci kene saya teh ngomong nyebut paku hese, cenah saya teh nyebut make naon. Ai eta mah kutang aing. Jadi kutang aing dah lah meni rajit kieu. Dia make kutang aing tah. Jeung naon anak kutang ini aing geloba tuh na lamari. Pan ya di dia kutang aing. Astagfirullah. Badeng si Utem beureun pake nyebutan paku. Utem, ka mata saya tah. Karak aing ngaleka dek ulin. Ubrowokan bae. Ayeuna deui kitu. Ayeuna deui, Mak. Ari dia nyebut aku makanana. Atuh eta make kutang. Allah wakbar cek aing Utem lain make kutang, pake tang. Inget-inget ge, Mak. Cik aing ge nyabut pakuna kunaon. Cik Mas sina kutang sina tuh minjem ka ambu atuh aing kan ambu nyokot. Allah wakbar Utem. Maksud aing media kutang ge tang lain kutang. Dia bobolonan bae tadi ya. Tayang deh aing mah kutang aing sampai ka rajit kieu dia. Ada nyanyar dia gantian aing mah. Tuh saya tuh kutang aing lamari. Embung kutang dia mah bau asem. Sunda lucu di Pandeglang. Sunda Pandeglang waktu Kunaon Pin? Apa aing ge? Oh, naon? Kami Apa 5? Sehat.
Ih, jago tang aing dia menyerahnya kieu. Ten Said jeung Arian aya Ridwan Ajir jeung Alvin aya Irma Mamai jeung Adon komplit pisan dijamin bubudakan Itu bukan saya deh eta. ngadon lalagaan di lembungan nyokot sendal make motor bae siga ten sopi Mau dawe ta di kamar. itu bisa diandokeun Mana wa di Aing ya nyetotan. gua enak nyabut Iya, gua yang rame pisan Kawat. pusing mending nonton Matun official pasti seserian hati kadiringan hatur nuhun nu geus lalajo tong subscribe action. heula euy malah tangga dibawa ku sutem. Wah, ini berapa tancuk di Jakarta ini. Ten Said jeung Adrian And aya Ridwan Ajir jeung Alvin aya Irma Mamai jeung Adon pasti ngangkat Nepo film